kenang mun ngaberebet gitu coba tadi sada nah saya surat gede-gede teuing pajar gede-gede jadi si budak Gening da poe ka tukang nanti itu teu aya sasaha pengen jempling duh padahal geunah wayah ngiga duh lain aing ngiga mun eueuh nu ngeundangan sakitu kenang beberebetan tah eta mah geunah kadenge aduh genah nuna aduh alah nikmat aduh alah tos siapa mah aduh eta sorasina nu pikeun ngalakeuna gitu nah Aisyah hei genaheun euy kenang mun ngaberebet kitu coba tadi sada nah saya surat gede-gede teuing pajar gede-gede jadi si budak rombongan ti mana teh kendangna nepi ka rame kieu Berlin Group teh hah Berlin Group geus kasohor eta mah di Bandung mah robot Berlin urang mana teh robot teh ih aya budakna naker si eta hah geus diuk diuk mun geus panen mah dibere ku aing tenang we ya datu nyambung si eta mah kumaha kadengena hah sia budak naker innalillahi wa inna ilaihi rajiun nya teuing naon sia teh teu sangka euy bapana maot saha goblok keun atuh cing sabar we ah cing sabar we da bakal katuturkeun ku urang we lain bapana maot sia nu budeg doakeun ku urang bapana sing ditampi iman Islamna cuh si anjing eueuh nu maot goblok panyawatna naon parah pisan euy wah teu mungkin sia tina roromeheun maot ya kemana karep cigana aing babarengan jeung nu kieu naon moal teu teh bese 3 bulan deuleu heeh ieu kaping sabaraha naon 40 na aduh teu maot goblok wah tuh lami keneh 18 dinten deui mah nu maot goblok nya cing sabar atuh mudah-mudahan tuang ramana cing ditampi iman Islamna ajek kabeda-beda teh sate budak teh keun bae nah maka dijeungjeurikan segala ngare hampang ka ituna anggur doakeun ku urang cing ditampi iman Islamna aji tah kitu amin gitu wah parah
pangulikeun udu jing sabaraha batang mun kana piduiteun ngadenge si goblok mah